ngaliwet di saung sawah. Nah jadi caritananya dak ya aing he tandur atau tandur kita jeung batur dak he jeung dulur bae laju malamun ka sawah ieu benya ka sawah leuweung sok mawana liweteun bae jahayang mirasa teh aing kacai heula dak jabar lok he atuh ieu aing mantas tandur mungkuna mah nya leutak kana hulu-hulu atuh aja batur mah telok meureun budak ieu leutak ka luhur-luhur atuh juh mah ieu lanjut daknya dikumbah heula beasna bari ku ngeunaheun budak he mun deukeut ka lembur ieu cai nya gede nya herang tah nyadak atuh liwet nagara ditagenkeun jagara asa kapan teu poho dak numpangkeun sambeleun nya tomat jeung cabena atuh aja jeung nyambel dak ja teu boga nanaon ieu saritana mah dadakan sagala ge nya ieu sambelna teh asinna teh ngahaja aing mah pantelok olah di imah laju mah pan babaritu dak he di saung bae ge nyaha sagala ge atuh praktis ulah hayang mewah-mewah dak nu penting mah ngeunah rasana tah daknya atuh asak ieu liwet heuh diamparkeun kana daun ceuk batur mah merendak teu sakumaha nya tapi nikmatna mah dari mah beuh aing komo ieu mantas capek nya mirasa jasa.